أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh suan sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik. Tapi lamun ayah segede endog tuma berat setik mah kabla kenca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika. Kitu kene lamun jelema ditimbang amalna. Ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha aku hari lamun pas-pasan. Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatu belok ge lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye ku malaikat tek konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Kamana ya ini? Iya ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Aduh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti, mun lempeng ka mana? Ieu. Nah, wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri keun sia bobolokot ku seuli ka dieu naek sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh, siapa nyaho jang geus
atuh sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah ieu ge di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus we ngojay brus ka surga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wara ieu Gusti Allah. Make nyieun halang sagala. Maksudna sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka surga bae. Cek ahli surga euy ka surga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon. Taranjang los cek kana. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara surga jeung neraka. Antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahala. Ya Allah. Gusti Rasul aya eta halangan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bumi wal sare. Urang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul a'raf ngaranna a'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok a'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kin widadari kikieuan minuman berbagai minuman. Bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo nu di neraka kadeuleuh mah anak urang meujana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang meujeuhna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kukumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Kak, hari ini neraka mah di neraka jalan keur ngojay, haju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleuh nyana nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Kokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakit ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Itu tak lain rokok, udah sarua bae lah haseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot.
Nah, ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur, benteng lagi ahli surga teu neuleuk ka ahli neraka teu neuleuk ka ahli surga, ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong, didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng didinya aya nu ngahuni rijalun, berbagai makhluk-makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka. Nyana nyahona bisimahum, ku tanda-tandana, ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede, sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede, segede endog piit, sagede endog sieun ge tetep ka surga bae. Jelema nu ditimbang rata, nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Yana bisa deuleu ka surga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka surga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh, neuleu ka ditu, waduh ahli surga keur balake ceraka. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha. Dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana, ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai, lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan, lain hayang ilmu nyilib. Anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah, bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara. Saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi. Wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin, saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu, jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan
jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sunul Arab benteng A'raf. Masyaallah geus faiza nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Itulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab. Daripada ka neraka masalah lah di Arab ge. Ka surga henteu ka neraka henteu masalah. Daripada di sate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gusti. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngeureudit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus kitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main yuk. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai yeuh. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah. Sanu nyaho urang kos ieu ge ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Ye paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan. Ih cek Gusti pan aing pangeran. Atuh tembongkeun kejujuran pangeran. Keadilan pangeran cenah Gusti mah adil. Emang kunaon gitu? Lah, Gusti kunaon aja Gusti mah uninga. Mabok bae kan. Atuh mah uninga Gusti. Deuk di kasurgakeun ngan di nerakakeun heula. Moal kebel ieu mah. Ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana. Deposito di nyana lah paling 1000 tahun. Kakerlek kan. Ieu masih Udin aya di Araf, mantep kan. Nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los, aya teh daek atuh ulah. Aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu. Neuleukeun ulin, neuleukeun anu lulumpatan, neuleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot-kerot bae. Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko, aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikana sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas saya tik. Tah. Keur letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah, Pak. Ditagep gurintil. Kadeuleukan ku di Arab sial jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di surga mah. Kajen kuku mah geun teu lecet.
Untuk lecet memburunganan mungkin neneangan obat merah. Atau muka Mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di surga mah naiknya capek datang ke gunung tanggap berudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeuh tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab langit nyelekot lu nginum lu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan aduh pasti beres ya. Ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain malah. Tapi kebal-kebal kan tebetah. Nu cerik anu macam-macam. Iya deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Iya deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu dibere nanaon henteu. Di luhur we teh mah ashabul a'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tentu mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli-ahli sorganya nanyaun, ka ahli nerakanya nanyaun, ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negaranya na iloban asup Islam. Lawan Allah Gusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang
siwadul wujuh lil kafirin kafir muhurideun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli a'rab nu aya di luhur benteng a'rab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongna salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul a'rab ketika neuleuh ahli surga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum barinya nana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna barinya hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat ditu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat gerbong aduh malaikat gak jagaan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat cenah asup ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ieu geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak aja pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin
ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neule kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikan penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideuleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener yo itu taekwondo wow nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu nyana teh jangan disebutkeun pokoknya mah nu nyana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong ma agna'ankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jam'ukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagna ankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar usia dia gagajak bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun maaf nangkum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya manfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maaf angkum faedahna rasakeun ku sia
tak eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi. Nyaleunana, haji. Geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji. Geus kapanasan pandanna. Haji. Ya, dengekeun Gusti. Magnanku jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nu kumaneh di alam. Harta nu kumaneh dikumpul-kumpul. Ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun. Jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kesombongan. Maaf aku teu mangpaatna karasa ku si Edi. Nonggeng si Edi. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Oh, muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya nah. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana? Tuh. Sangarana. Itu tuh. Tonggong na nomor 9-an, kapten ke-11. Doh. Bawa kadi. Nek naon? Teu diomong ka dieu. Dibawa ku malaikat dijingjing ceulina. Pajar dik di kasorgakeun. Orang dideketkeun ka dinya. Pet. Sia epet ti aingnya. Saha? Nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan. Main ngampurakeun lain hampura. Aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul. Aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho. Ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul. Hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong. Nanaonan dikitu-kitu nya ka sorga manca tetep nya geus gahina ti heula bah. Aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya na mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh. Atuh di ditu gak gitu. Atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga. Main adi omong. Adu omongnya na di luhur di handap. Kecuali sia ka sorga jadi encan sia ge didinya. Sakedeung deui. Jadi rame orang kan. Ahli Arab atupan jutaan sarua bae. Jutaan atuh sarua bae. Ratus juta, ribu juta atuh rame berarti. Orang India ke India deui, orang Pakistan ke Pakistan deui, orang Turki ke Turki deui, orang Indonesia ke Indonesia. Bebene aing mananya ya. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu nya nah aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Aju nya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Maka dia bawa ke cingjing ceulinan. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono.
maneh kabitaku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju maneh ku kumpul harta nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agna ankum mana manfaatna aju ka epen kawin jeung saha aya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si epen jadi kos gitu ya tadi neraka rame horengan masyaallah wana ada ikuran nih wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb lah panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di bana duit teu boga Bapak teu jahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun Bapak wah jangan dukung ka Bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medahkeun ka Bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nuku Bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agna ankum paedan rasakeun Pak nongeng harto Masya Allah karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma'agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wanek usahain
usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana ti Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup kan jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hurang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir lempang dah
nu nyileuk nu Noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura bangane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu nanggung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata gerara pada ka surga bawa nu ngaluncat sagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus halaliber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jakna geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu aduh di papang kudu di sorga pen karena ka dia emang oh jaknya tadinya di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah nantak ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh teu bae urang resep ka urang Brebes nu hideung teh nu bibirna geunteul teh beureum lain koneng lain sakumaha Muhammad Ali tas ditinju eta teh urang inget bae ka dia eta teh keur babarengan jeung urang naon nu dipake ka resep ku urang eta nu keur babarengan jeung urang kalau urang resep bae ka dunia eta lah nu ngabarengan ka urang resep bae ku ari kapakean eta lah nu keur babarengan jeung urang resep ka nyihindun eta nu keur babarengan jeung urang lamun eta teu dipegat-pegatkeun ku urang salilana datang ka paeh atuh kitu bae urang teh moal tajali-tajali janu tajalina motor poswan janu tajalina teh Avanza janu tajalina teh eta Mio nu tajalina teh urang Lampung panu tajalin teh lamun hayang jabatan atau jabatan panu tajalina teh di hate urang teh mata hate teh kadeuleu we jabatan piceunana eta plek piceunana eta trek naon nu tajalina nu nyieuna Allah Subhanahu wa taala bakal kadeuleu pagawean Allah ya Allah ya Rabbi geus eueuh dunyaan geus eueuh makhlukan di jero hate teh geus eueuh nafsuan jeung eueuh setanan pan ieu babaturan nu paling bahaya macek Imam Qushairi adalah babaturan nu ka mana bae nuturkeun urang naon fasadus sohbah huwa nafsu rusak babaturan urang teh ieu teh nafsu nu ngabaturan urang salilana teh adalah nafsu sebab keur sorangan bae nafsu mah milu bae ta eta anu kudu diteangan mata nafsu pelebah mana singkirkeun nafsu teh jeung jelema mah ku urang bisa dipegatkeun aing teh hayang babarengan jeung sia yang urang duduk lantaran sia teu mereka mangpaatan kai bisa bae pegat-pegatkeun ku urang jelema kabeh nafsu mah luar biasa hese mata ieu nu mantep ge megatkeun nafsu di mana posisi nafsuna nafsu naon nu kurang geus dipegatkeun teh innan nafsala ammaratum bisu tapi dia ti handapeun bujal ka luhur ka dieu ieu adalah lain handap handapeun Habib mah inget ka handap meureun handapeun bujal ka handap lain deui eta mah tuh ieu mah ka luhur ka dieu ai panganten hese kajali bae meureun Masya Allah saya berbeda di nafsul ammaratun bisu innan nafsal ammaratun bisu al-bukhlu al-irsu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-godob 7 perkara
Ieu adalah nafsul ammaratu bisu. Picen. Eta nu geus selalu ngabarengan jeung urang teh sorangan, nangtung, di lembur, di kampung, di imah. Nafsu eta mah tah babarengan bae. Tak eta teh babaturan urang nu paling bahaya. Lamun eta can disingkirkeun mal beres. Mal beres kajian kumaha ge nyingkiran dunya babari, nyingkiran makhluk babari, tapi eta babaturan eta tanu bahaya jasa. Cek kamakola Zainuddin MZ mah bukan sekedar bahaya tapi bahaya perenyana nu bahaya tah eta pice beres dunia geus eueuh di hate makhluk geus eueuh nafsu geus eueuh setan ge kadeuleu ku urang setan teh deuk ngagoda urang kadeuleu sih setan sia setan nya ge ampun Imam Syafi'i bae kadeuleu setan sia setan komo ku Kangjeng Nabi mah ditalian pan setan teh kurang mah dianggap babaturan setan teh aduh bari nonton TV setan boleh ramenya cek setan teh sia nyetankeun ka aing sia ge setan urang perkumpulan setan ieu do masalah pada setan betul inget ka dongeng Gus Dur teh ngadongengkeun Allah yarhamkeun naon karang-karana Soeharto ka Mekah Allah yarham deui teh Soeharto ge Soeharto ka Mekah di barengan ku gitu Menteri Penerangan teh Harmoko. Itu dongeng Gus Dur teh aya bae Gus Dur. Begitu ke Malang Jumrah, kena balik deui batu teh ka Harmoko. Ditimpakeun deui balik deui. Ngambek Harmoko. Eta kaya suara. Sesama setan jangan saling mengusik. Gus Dur itu bener deui bae eta. Karikaturna oh, Harmoko teh. Ya tuh, terima kasih setan. Ya udah, kita sama-sama setan. Oh. Jadi Harmoko. Gus Dur beranian jasa setan. Eta teh pada aya Harmoko da baheula keur Soeharto ka Mekah teh pada teh Harmoko anu nuturkeun ka ditu. Tah eta karikaturna kos kitu, begitu bareng jumroh teh Gus Dur teh mali kena tarang Harmoko sakali deui marah Harmoko. Aya suara di ruhut, sesama setan jangan saling mengusik. Ayah baik. Nah ya, pice nafsu. So, bakal tajalli af'al Allah. Bersih hati teh. Naik ke tajalli kana sifatna, naik tajalli kana asma. Geus eueuh nanaon di alam dunia la mawjuda illallah. Nu mawjud angin Allah. La mawjuda ilhaqi illallah ngan Allah wae mungko ta fakullu ma yatajalla bihi ta'ala fi qalbil arif ieu dicaritakeun eta naon nu tajalli boh afal boh sifat boh asma di jero hate arif tajalli malain ku mata kasat tapi ku mata hate alladzi huwa nu arif eta teh badalun minallah fi mulkihi wa tasrifihi. Jadi gaganti Allah dina karajaan jeung bolahna mangga diserahkeun ka para wali Allah. Kumaha kahayang walina. Tajalli tageus di qalbu arif. Geus caritakeun arif tadi teh ya. Arif billah halatun idza wasalal abdu sumya arifan billah. Anu syahadatna teh syahadat qalbiyah lain syahadat lisaniyah. Engke keyakinanana, keyakinan tambah. Lantaran engke ma'rifat teh kabagi dua, aya ma'rifat qalbiyah, aya ma'rifat lisaniyah. Ma'rifat qalbi ma mahfuzah min hawajiz nafsi wa wasawisi syaitan. Mun ma'rifat lisan ma mamzujatun bi afatin nafsi wa akhlaqis syaitan. Engkena aya ujub, aya takabur, aya riya jeung sajabana eta mah ma'rifat lisan. Mun ma'rifat qalbi mahfuzatun min hawajisin nafsi wa wasawisi syaitan. Ngeunah nyentek tek di jero hate bersih. Tah, geus beres tajalli summa yatajalla fil wujud. Tajalli dida wujud eueuh nu wujud iwal ti Gusti Allah nu aya jalalihi wa jamalihi kagagahan Allah jeung kaelokan Allah. Mun neuleuh tsunami gagah amat Allah, mun neuleuh gempa gagah amat Allah, mun neuleuh nu geulis hebat amat Gusti Allah. Masyaallah karim hayang amat nyandung.
nu kaset gitu kene nu tatangkalan nu baragus teh lain ka teu tatangkalan jamal Allah. Lamun aya angin sepoi-sepoi Masya Allah jamal Allah. Selalu jalal jeung jamal Allah anu aya di benak hati tah eta nu tajalli kabagi kana opat. Sakumaha badal kabagi kana opat. Nomor kahiji imma ayakuna badalan minal haqqi wa naiban anu fil kulli anakalana eta si arif billah nu geus ditajallikeun ku Gusti Allah afalna sifatna jeung asmana nu kadeuleu dina wujud teh ngan sakadar jalal Allah jeung jamal Allah. Nah ieu teh jadi badal minal haqqi wa naiban anu fil kulli seutuhna disebut maqamul gaus al jami'i anu ngumpulkeun kana keseluruhan daerah di adal madad kullahu minhu sebab kanikmatan jeung pamere kabeh ti Gusti Allah lidairati kulliha hisan wa makna. Ulang mun nyaritakeun daerah kudu ngajet tarekat aya dairatus sugro aya dairatul kubro aya daerah-daerahna awak urang teh daerah-daerahna geus engke ijazah ge ijazah teh tahap awal dairatus sugro ngaranna ke tahap kadua dairatul kubro ngaranna. Jadi di daerah-daerah di awak urang ge geus urang teh pepegatanana sabaraha persen kanyahoan melalui daerahna. Ieu teh ya endeuh jadina jadi kos kumaha ieu. Di daerah awal teh geus jadi apa encan moal bisa naik ka daeratul kubro lamun di daerah awal encan bisa. Nu batak teh bisa sakaligus ijazahna tarekat teh lain cara tarekat nu kuari. Kudu geus jadi heula dina daeratul ula naik ka daeratul saniyah. Daeratul kubro tah ieu mantap engkena seluruh daerah geus dimiliki kunyana sugro jeung kubrona ula jeung saniyahna kakarak di dinya teh nyana geus tajalli di keseluruhan gaos ngaranna. Qasa Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Arifus Sabadani al-Gausul Kabir al-Gausul Azim gaus nu diangkat jadi gaus di antara Imam Sya'rani nyana diangkat jadi gaus teu kuat hanya 2 jam. Imam Sya'rani teh agan syukur 2 jam teu kuat cekna jadi gaus turun dia jadi kutub. Jadi pangkat gaos mah lain lalagaan. Mata ku hese-hesena aya bade Cikupa mah dingarana Muhammad Gaus. Gausul Somadani wal Arifus Somadani Gausul A'zam. Tak eta teh zaman-zamana aya bae terus bae. Maot ganti ti kutub naik. Ngan aya nu kuat aya nu henteu. Aya nu kuat teh saminggu, aya nu kuat sapoe, aya nu kuat teh ngan 12 jam, aya nu kuat Imam Sya'rani nyebutkeun kula jadi gawas ngan 2 jam teu kuat. Turun deui ka kutub. Tah eta kos kitu atuh kuari ge sabarema. Urang jadi camat teh nu kuat anu henteu di demo, nu teu kuat sabarema geus teu kararuat. Ngan nya mah kuat ka isin bae. Itu kene lurah sabarema lamun nya isinan mah mun urang isinan atuh geus teu kuat. Sakitu terus saya kabupaten terus ka Gumerungan kulantaran nya mah atuh geus kos kitu jadi kuat-kuatkeun bae. Dina wali mah lantaran jujur jeung adil nalika aya kasalahan saeutik dina kagawasan turun teu kuat. Kulah aya nulis etik-etik acan ka urusan dunia hiji Allah. Tah ilah jadi badal minal haqqi wa daliban anil filkul. Nyaeta maqam gaus al-jami li anal madad kullu min lidairah. Kulah isan wa maknan. Kayak geus dedeuleunana geus lain deui. Jadi lamun urang belajar teh dairatul ula muraqabahna nu mana engke tafakurna kumaha zikirna sakumaha di daerah ula na ge lamun encan naek moal bisa ka daerah tsaniyah. Matak lamun teu guguru nu kos kitu mah moal bisa. Engkena setan anu datang na setan. Matak kuari zikir ongko tapi kasurupan. Zikir tapi kasurupan cek genom. Yesus Syarif Hidayatullah. Oh, di mana ya? Syarif Hidayatullah di Lampung. Salah tuh, aja di Lampung. Oh, kurangnya apa? Ceknya ke Lampung. Aslinya mah Cirebon. Eta bisa ngomong kos gitu, tolol zikir bisa kos gitu. Debantak maknya nurunkeun zikir orang Pemda. Maknya mui nurunkeun zikir teu percaya sabakat hiber-hiber acan aing mah. Mun endek zikir bae ulah waktu turun. Segede kiai ge aya syaratna nurunkeun zikir mah. Mun zikir tarekat aya syukur biasa mah masalah. Ngan lamun geus menamakan tarekat berarti nyana geus asup kana ruang lingkup menuju Allah make suluk
berarti nyana teh geus kudu kaluar tina dunia karesepna geus kaluar tina makhluk jalan pintas ieu teh deuk jadi wali banyak guru urang muni deuk menuju jadi wali ti mui teu percaya sama katulik beri beracan aing mah henteu bae kajian kumaha ge cacakan kiai ge dan percaya di deuleuh heula afalna ahwalna bicarana jeung kumaha-kumahana masih kena nyinggung berkat mah bisa mun tidak tuh masih kena nyinggung berkat tambah masih kena 7 lapis langit jauh kene tambah kos kitu kajen teuing kolot udeng-udeng gede can ilmu mah luhur jasa teu bisa ieu mah piwalieun lain deui ieu mah piwalieun ieu mah urang mah keur nyaritakeun jelema anu usul ka Allah arif billah makomna teh ieu mah lain sambarangan tah nu tajali teh eta geus eueuh duniaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setanan hiji ge Gusti Allah lamun nyana teh di daerah tur ulah jeung daerah tu saniyahna geus kagambar ku nyana teu kudu caritakeun daerah ulah kumaha-kumahana moal teu kudu daerah saniyah kudu kumaha teu kudu ieu mah aya 2 daerah bae geus mun geus tamat kakarak nyana diangkat tak jadi kutub naik jadi gaos ieu nomor kahiji mendak lamun di dituna ieu adalah badalul kul minal kul badal kul minal kul mundidina badalan minal haqqi wa naiban anhu fil kul wa huwa maqamul gaus etalah nu disebut adalah gaus wallahu a'lam.